Selalu di sana itu, sampai minggu, kesel deh. Namanya nih, alotek lah ya, yang baru udah, mana? Udah gua gitu, rencana mau alotek lah, halah. Alotek halah, cing lah halah. Bel, dia bel. Ayo nona geruan John. Kemana mana? Juga tujuan. Apa nih teh? Tujuan yang mah tadi ge putaran wae meureun geus sadesa mah. Igi menang mulu ya. Kumaha kitu? Cih, menang mau muteran aja nggak? Jika nu jalan mau boloko aja. Ayo nama cuang atau ayo ngalotek yuk. Pas lain poe minggu teh kau mana? Ajakan baru dah. Gitu lah. Cing lah di dia. Kayak tuh lah, dagon. Oh, sok. Tio, iya lah, bawa. Yuk. Balik kita. Sok ayo. Assalamualaikum. Salam. Ya, aya naon ya duaan ya eta marawa karpet ini juga pindahan. Kamarana. Ayo tuh arek moal. Yo, kesel ya, cong ngaletek lah. Cong di sisi walungan tengah nah, kira ngalotek. Yuk. Ngalotek. Aya ngalotek tuh mau cowok teh mau naon kalau mau karpet juga nu pindahan aing mah. Ya tuh lah. Waktu kan ngahaja orang mau unggul ami ti maneh pan cowet nama gua. Sok mawa cowetna gua. Buat ya. Sagalian gedangna ke atau salak lah. Yuk, Anu aya we. buat. Ayo bet. Iya, buat yuk. Kalau sudah ban. Ayo. Mau. Cerah ya pemandangan enak. Oh, betul lah. Ieu teh pagawean geus rapi, ngagemuk sagala. Kudu naon nya? Kaes we lah. Geus we. Wah! Naon ieu? Bopal teh naon ieu? Kolot mah tas capek ya teh, terus ngagemuk segala bagian aksesarean ya. Aduh. Naon ieu? Naon mah nih sare. Panas poe kieu aing mah. Hayu gua cong ngalotek ya ami. Cenghar mata teh. Ayo tuh ngan hes wae teh. Ayo gua cong ngalotek. Itu gedang saya tuh. Gedang aing eta mah ngan ngorak keneh. Naon atuh? Lah, sok curiga aya geus nanyakan gitu teh. Gedang saya itu. Bagus atau ini sih mah. Buat ya, aing geus mau cowet, geus mau uyak, geus mau cengek, tuh mau karpet, buat cong ngalotek geus ya gedang nah. Buat ya enak ya geus. Keur panas nongtoreng gitu. Aing mah nginaon mah nu kitu aja nglotekeun eueuh mah. Ya atuh lah. Lah lila mana maji, ala tuh gedangna gua dia. Hayang ngalotek ya orang. Duh, yuk. Kalau tuh, kelek di ala ya. Ing gede euy. Geus mah ieu hiji. Aing mah hiji mah. Siapa tuh buat? Nanti ya lah. Mana? Sok. Aduh, anjing berat panen sakieu ge. Aduh, ngaran jago mah. Ngaran jago mah berat kieu. Pasti nih karasakan cangkeng ge. Aduh. Iku mah mawana deh ka imah ya euy. Coba jauh manggul aing sama rada sudi euy. Aduh, coba sayang. Aduh, ieu ka mana ieu modul? Aya sawah jeung kebun unggul ieu. Oh, kali itu meureun aya saya sorokan gede. Ah, modal lah tuh.
di mana ya? Di dia tuh ya, mana? Lah di dia nengan Adam. Ieu geura ya tuturkeun urang. Mana tuh? Tah di dieu nya. Batu eta. Di batu etanya. Nama tuh Harti tapi. enak banget di dia. Ayo walungan mah euy. Ya kudu ka mana turun ayo. Cih, bari itu keur ngarinangan itu di tengah-tengah. Walungan kitu barudak. Ah, sugan arena aja mah teh. Yo. Lah, mantap kilo. Mantap no. Nah, aing ge. Nah, marane pagawean aing suka ngalotek. Coba enak deh ya tempat namanya adem tiis Ada ya. tiis pokoknya mah. Kan asem aing ge. Di luar mah panas. Heeh. Cih, keur ngarinangan barudak. Heuy, ngarinangan. Ngalotek kan dia, ngalotek. 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 Pan aing hayang modul meni diajakan ngalotek. Ngalotek we, sedap. Oh, gitu. Turun. Cina ya ide di mana ngalotek di nu kieu aing mah. Anu iya. Abrak. Jadi umbe yeuh mah. Adem 5 pisan. Sama aja ada kejayaan. Cih, bari itu keur ngarinangan itu di tengah-tengah. Walungan kitu barudak. Yang ngalotek tuh mau cowok tuh mau nanaon kalau mau karpet juga mau pindahan aing mah. Minggu per minggu. Kesel ya. Gitu lah. Ieu teh pagawean geus rapi, ngagemuk sagala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.